Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu anu mikaresep kena dongeng Timang Jaya dina carios Berit Bodas bagian anu ka-7. Mangga wilujeng ngadangukeun ulah hilap di subscribe channelnya. Hatur nuhun. Ngapoe teu sirik narik ini tanampo pare di omat-omatan pisan warek nyen telenges maehan beurit lain kunaon-naon dicarek sotena nyata bisi dosa da satoge sarua jeung urang hayangeun hirup manjang kumelenang di alam nu bebas sajabana ti kitu leuheung meus lamun nya pakaya diruksa ku beurit kumaha lamun ku hama sejen bari leungeun leuheung beurit nu dipaehan beurit biasa kumaha lamun dipaehanna teh beurit selain sabeurit-beuritna nu disebut beurit teh siluman teh sakitu we mama mihapekeun teh batur ge mangsa bodoh teh teuing rek kumaha-kumaha ge cenah eta pakaya urang bea ku hama atawa ku beurit keun bae tong dipake aral subaha tong dipake amuk-amukan pokona mah sing mangi deui we rejeki teu sejen urang leungit rejeki tina atuh sing dimeunangkeun rejeki sejen ku rumaha kawasa keur gantina eta mah jelema nyaritaan jadi anak nyares ulah boga istiqad jalan. Ari bapa maneh kunaon atuh sarti adatna teh teu daek ieu-ieu kamu nyarita teh boleh harum gampung kamu diajak nyarita ku akang dina malam di mana teuing sok dibarengan ku Budi Marahma nu hatina sok dibarung ku Budi Marengu sugan sakali akang ngobrol jeung bapa maneh katingali Budi Marahma sacan atuh tinggi akang hadian jeung nyampanan nepi ka kiwari urang geus seboga anak tilu komo ayeuna mah keur miceuceup ka urang sigana teh ningali beungeut urang ge siga nu le jurig jariane sugan lamun kitu mah saura naon teh tara diukur basa tara diungang-ungang lain bobohongan bapa maneh mah komo lamun urang nepi ka boga kalakuan teu bener atau tara barang bere pisan keur jadi kolot dah kawasna teu hayang ngeuleuh acan ka urang mah nyaan inon ngupat nu jadi mitoha taya liang maat nah keun bae tong ieu jadi pikiran teuing inon da geus kitu adatna ieu moal bisa dirobah kapan cek keterangan ti para alim ulama ge atawa cek anu ngarti kana bab-baban agama pangeran mau arek ngarobah akhlak kalakuan jelema ari lain anu ngarobahna teh diri sorangan matakeun bae tong jadi pikiran teuing asal diri urang we ulah bawa ku itikad goreng kitu jeung urang ulah ngalampatkeun ka gorengan cek mah esah tuluy ngaloyong ka jero bari mawa seupaheun dina bese harita inon mah ngaleos katampian mawa budak duaan rek dimandian geus aya tilu poena Nyi Sarti ngahiji jeung nu jadi salakina caturkeun Mang Atma bapana Nyi Sarti meuni teu sirikna amuk-amukan dumeh Nyi Sarti teu balik-balik keur manapsu ku perkara pakaya bea ku beurit nepi ka akhirna Mang Atma boga itikad goreng ka inon malah samalek didatangan sagala harita Mang Atma ngasah bedog rek mahala inon ku dasar kitu makmur pamajikanana gentak bebeja ka Aki Wiranta nyata bapana Mang Atma kabeneran Aki Wiranta keur ngabelengkong we moyan diburuan bari hareupan anak hayam nu kakara diturunkeun tina sayang abahna yeuh cing itu pangyaritaankeun bapana budak dicaritaan ku kuring mah malah malik muncereng gancangan abah bisi kaburu ini cek makmur hari weus-weus matak pikareuwaseun aku naon ari nyane sia madon ngenyang leungeul batur aya naon sia mur ha Aki Wiranta ngorejat nangtung jeung calana sontog ngaleweke sabab kolorna rada udar itu bapana budak Kang Atma rek mahala si inon dume si Sarti geus tilu poe teu balik deui ka salakina kumaha pangdenge si Atma rek mahala si inon nya rek mahala si inon ayeuna geus rek ngakeur ngasah badog poe da kunaon mah rek mahala sagala kawas jelema teu gablek elingan we ai pasalna mah dume si Sarti balik deui ka salakina poe mangkukna nyaritana mah rek balik deui cenah tapi ayeuna geus tilu poe nu matak bapana harita teh ti kamari amuk-amukan ayeuna rek ngajorag si inon cek gancang abah bisi ngaburu ini eta si Atma kaya kuat mah teu beudang omongan pisannya kawas lain geus kolot wae sia nya mah dumur aya wae aing mah teuh Aki Wiranta init nuturkeun makmur minantuna bareng harita Mang Atma sajut-juteun pisan rek turun samalah geus nyoren bedog sagala meunang ngasa untungna teh kaburu Aki Wiranta bapana datang ari makmur harita jalan kapipir sabab sieun kudu jadi salaki pok Aki Wiranta miheulaan nanya bari ngalacak ungah kana tepas ari si aing rek mana si Atma rek
nyangan si Sarti jeung nu jadi incu tembal Mang Atma kurawud nyakeun kamarana cenah si Sartina Aki Wiranta pura-pura canyaho eta mangkukna ilit jeung anakna dibawa kabeh nyarita ka kuring marek minta diberesan ka salakina heuh ka babengok si Inon sakitu eta mangkukna diipat-ipatan deh cenah para mitra kumanehna tapi eta mah Nyi Sarti teu balik-balik oh jadi tuluy naon gitu nu matak kudu kancang balik teh ieu mah cigana mah dipaksa meureun teu meunang balik tah geus 3 poe teu datang-datang ieu Atma cing dewek nanya ka Ilai ari si Inon teh sahana si Sarti ha salakina teh malah Atma teugeuh bener si Inon salakina si Sarti nya teh malah Atma tetep ponok ieu Atma ari Ilai geus nyaho si Inon teh salakina si Sarti nah make disusulan sagala barina oge keun bae balik ka salakina ieu lamun kitu si Sarti ngejat heug cicing jeung batur ka karaku Ilai disusulan mana si Sarti balik deui ka sarakan salakina gene teh keun gede kene duriat atau aya kene kasuka nya di datang ke tempat salakina teh mah sanu nyaho anak kuring datang ka ditu kudu disiksa nepi ka paehna sareng si Inon teh dinten teh jelema keur selon cek urang kota teh mah keur nasteung kari-kari kadatangan pamajikan minta diberesan geus yakin si Sarti dipahala ku si Inon ari geus wacan ngan kana pasti disiksa we manehna teh montong sok gampang suudon si ari sagala rupa teh kawas moal jadi dosa we deui kumaha lamun si Inon malik teh suka malik ngadakwakeun kanu berwajib dituduh atawa disangka rek maehan anak Ilai kapan matak cilaka ka diri lain kene dina nyana ge ieu si Sarti dipaehan ku si Inon meureun gujrut mangkaning tatanganna si Inon sakitu gagekna kapan cek dewek basa kamari ieu nyarita ka hareupeun Ilai ya cek dewek teh ulah sok nita minta diserahkeun kalakuan kolot kitu teh teu baleg matak dosa sarua jeung megatkeun kasuka nu jadi anak jeung minantu tong diri batur ayeuna di si laing we keur ngeunang-ngeunang rumah tangga jeung si Mur ku dewek si laing dititah kudu nyerekeun atawa keur si Mur dititah minta diserahkeun ku Ilai nah si laing rek ngeunah kitu nurut kana panita dewek kitu nya ari salakina nu nyaah mah kan jadi pamajikan kalawan seutik gedena nanya nakayakeun wareg barang hakan gining pakena sedeng pantar bawalak si Inon maka yakeun nahaon ka anak kuring geus ngaginingan pakaian sabaraha pangadeg pagawean ukur ngabelengkong moyan bosan moyan ngadon dagang huntu di Mabatur keheula ari anak kuring kudu disangsara kudu sidap paeh kalaparan mah da kuringnya kaduga keneh maraban geus barina ge kolot mah tong pipiluan teuing cicing-cicing we di imah wajib mana bapana jeung akina barina ge tema Atma geus teu beunang diomongan kudu jadi kolot malah leungeun Aki Wiranta dikenyang kagigir jerut Mang Atma turun tuluy ngabeng beos ini teu ngareret deui ku sabelah mata nu maksud jeung tujuan rek ngajorag Inon kalawan rek mawa deui Nyi Sarti anakna astagfirullahalazim Mur Aki Wiranta gogodeg tuluy ngagegero makmur keur di dapur ieu tema makmur bari nyampeurkeun ka tepas aya naon Abah itu salakinya nya kala ka mantong teh cek Aki Wiranta atuh makmur wasok inggis aya nu cilaka salah saurang harita makmur nitah tatanggana sangkan nyusul Atma salakina kabeneran aya genep urang tatanggana anu nyarusul samalah anakna oge nu lalaki katelah uhed milu nyusul sabab hariwangeun kudu jadi bapa bareng Atma jalan mapai galengan sawah cek pikirna ngarah deket motong jalan atuh anu nyarusul geus sedeukeut nu kira-kira 20 meter deui gero saurang lalaki tatanggana ngagegero Kang Atma pokna kilak Mang Atma ngaliuk manehna geus boga timburu pasti tatanggana rek nyusul ku kituna Atma ngadon ngalugas bedog rek naon si lain gadari ha rek ngahalan kana maksud dewek hayang balik deui sia hayang parodar sia balik ka ieu sanu wani deukeut kadot ditarok sia tarangna ku dewek sok maju sia lamun gede hate ngahalangan kana maksud dewek sia maju Atma nyentak bari ngacungkeun bedog atuh puguh we nu nyarusul sarieun gentak nu ti hareup malik cedak nemrag baturna ti tukang atuh jelema nu limaan blag-blug lalabu kana kotakan sawah beretek kabeh lalumpatan taksiran ngarasasieun dipahala ku Mang Atma si Uned ge anakna meni abret-abretan pakaian puneuh kuleta katingali nu lalumpatan aya saurang nu ngalieu pek sia neuleuh aing atuh nyirilik bari ngabar-ngabar bedog ngan teu kebat kaburu lalumpatan di geus areuweuh mah leos Mang Atma init deui bari bedog diasupkeun kana sarangkana
Sanggeus deket kasih si kebon gok Mang Atma paamprok jeung saurang budak ngora tatanggana. Tatangga Inon nu keur ngarit jukut. Pok budak ngora teh nu keur ngarit teh nanya ka Mang Atma. "Kamana Mang meuni bangun dina snaker Mang?" Pokna bari teu. "Heuh kasih Inon. Aya si Inon digogobrogna kitu." Teh Mang Atma teu weleh kasar beungeut sumubeureum. Baru krek ka Kang Inon. "Heuh, aya digogobrogna." "Moal aya Mang sabada teu bieu papanggih jeung kuring nyarita mah rek ka balai desa. Malah Ceuk Sarti jeung barudakna marilu." "Hah, baru ari ka balai desa? Nu bener si Lili." Mang Atma para mitra sadaya siga nu teu percaya. Mang masuk tara percayaan nyahan sing sumpah demi geus dilari dina. Cikene basa kuring keur ngarit di dinya tah dilebak. Poe na ge keur di jaralan kene. Aya naon atuh? Lili netep bangun kaget. Nyaeta disulan anak dewek si Sarti. Geus tilu poe teu balik-balik. Udah dewek dicurungkeun sotena nyaeta ditah menta diserahkeun ka babangok si Inon. Keur da naon kableg salaki jari kitu patut mah. Ayeuna can balik keneh nu mata ku dewek rek disusulan. Susul ka ditu sugan di jalan keneh can tepi ka balai desa. Heuh disusul ku aing sugan can tepi ka balai desa. Teh malah Atma tuluy balik teh rek nyusul Nyi Sarti bejana Init jeung Inon salakina ka balai desa. Sanggeus Atma rada jauh gerendeng Lili nyarita gegerendengan sorangan. Netep ka Atma nu keur ngagedig mopai galengan sawah. "Aduh untung ku aing kapanggih dieu. Kalawan manehna percayaeun kapaksa, aya ku aing di bejaan ka Kang Inon sina nyerumput sawa bisa dipahala ku Bang Atma." Kitu gegerendenganana Lili. Regenyeng ngangkat tolomong nu geus pinuh ku jukut terus gagancangan balik rek ngabejaan Inon. Teu lila di jalanna Lili geus tepi ka imah Inon. Cag tolomong nu dieusi ku jukut teh dituna dina golodo. Kalacat Lili ungah ka jero ka Inon ditepas. Sedeng nu nyampeurkeun mah Nyi Sarti pamajikan Inon. "Aya naon yang Lili?" Nyi Sarti semu kaget. "Eta ceuri Kang Inon aya? Keur kagirang." "Kagirang ka saha?" Lili neteu. "Nyarita mah rek ka Nyi Mimi. Samalah budak duaan dibawa ari kitu aya naon?" "Ka kumaha atunya sok sin paamproke di jalan jeung kuring mah bisa teh kuring teh." Lili bangun hariwangeun bari nyarita dua kieu. "Sin paamprok jeung saha jang Lili?" Nyi Sarti reuwas. "Nyata bi teh basa kuring keur ngarit di sisi astananya. Papanggih jeung Mang Atma Bapak Ece. Katingali ku kuring mah bangun dina snaker leumpang lagi ngagedig. Bedog ngagaplek dina cangkeng nya ku kuring ditanya pokna teh. Rek nyusulan Ece lantaran geus 3 poe teu balik-balik ayeuna teh. Rek disusulan ka dieu. Ngan bieu ku kuring dibejakeun keur ari ka balai desa. Jeung Ece nyata dibejakeun kitu sotenan sok sieun ka dieu we heug di dieu ngamuk. Da beda jelema nu ngandung nafsu mah. Beungeut geus semu geuneuk atuh tah ayeuna Ece tong aya di imah nyumput heula di imah batur atawa teu kitu ge di imah kuring. Sok buru-buru bisi Mang Atma kaburu ka dieu. Sakalian jeung Esa ulah aya di imah. Kumaha atuh sok sieun paamproke jeung akangna di jalannya. Moal ceu sabab ku kuring dibejakeun Kang Inon keur ka balai desa. Pasti Mang Atma nyusul ka balai desa. Juga kali itu Ece mah geus nyumput di imah kuring sedang Mang Atma ke kuringnya bisa apal karena adatna da. Mang Atma teh atuh. Atuh ada guan sakedeung Ece rek nulakan heula panto. Nu tukang bisi aya hayam. Cek Nyi Sarti gentak ka jero nulakan heula panto dapur. Kitu deui para mitra sadaya. Panto hareup dikunci ku kunci gamlo. Jerut turun tuluy Init nuturkeun Lili rek ngadon nyingkur heula. Maesa harita kabeneran keur babantu dinu hajat geus 2 poe can balik-balik. Malikan Mang Atma harita keur ngagedig nyusul Inon ka balai desa. Budina meuni baketut haseum jeung semu geuneuk lir beusi atah beuleum. Da pugu jalma anu ngandung nafsu. Acan ge tepi kanu dituju di setengahing jalan ti jalan rondaan. Atma ngarandeg sabab ningali aya beurit bodas keur kakeledengan di kebon bako. Gerendeng Mang Atma ngagerendeng jeroeun dadana. Bari nyekel perah bedog. Lakadalah ieu sugan nu disebut rajana beurit teh. Pek sia dicacag sia ku aing. Kitu gerentes hate Atma ngadon kabeng bat ku beurit bodas. Kalawan rek dipahala majarkeun rajana beurit. Katingali ku Mang Atma beurit bodas teh siga nu lineuk naker. Da eta teh daek ngejat malah sigana teh nu neuteup kana beungeut Mang Atma. Katayap Mang Atma ka katayepan bari bedogna geus dirugas. Sanggeus deukeut nu kira-kira sameter anglangna kana beurit bodas, siu keblas bedog dikadekeun. Kusangkaan Mang Atma pasti beunang, tapi na atuh beurit bodas ngaceleng ka sisi.
disada nyiricit tapi tidak lumpat kalah ngaliek deui. Si gelo sia disangka benang kalah luncat siang ngareyan ka aing. Asa piraku manusia eleku satos ya hah? Atma kawas jelema nu teu pati hideng. Habak-habak ke ngadek-ngadek bedog. Tapi weleh beurit bodas teu daek beunang malah siga nu ngaheureuyan ngadon acleng-aclengan. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra kaum dang atuh puguh Mang Atma tambah nafsu. Harita bedog disabat-sabatkeun batan beunang malah bedog anu meunang ngasah jadi rompang sababkeuna kana batu. Torolong beurit bodas norolong kalebak terus diudag ku Atma. Sabab hayang beunang na atuh ari tepi ka sisi solokan ujug-ujug breng beurit meuning ngasrek kaluar tina jero rungkun siga nu nyerang Mang Atma. Meuning ngaguruh aya ratusna. Harita para wargi sadaya anu kanu sagede-gede inung leungeun ge barijil sakadapan Atma ngaranyu mireng beurit meuning ngasrek teu kanyawan ti gigir aya beurit aluncatan kana punuk jeung kana tonggong. Puguh ku dasar kitu mah Atma leuwih ditong leungit di temah wadi di kakolotan ngadon cocorowokan beri abrag-abragan taksiran gila jeung sieun digegel ku beurit. Harita Atma pakupis nepakan beurit anu tingkarayap kana awak nu beunang dibebeutkeun kana batu nepi ka paehna nu tincak nu dikadek aya. Tapi da bogu beurit aya ratusna akhirna mah Atma ngadon abret-abretan lumpat. Teh sirikna belag-belug rabuh terus sekebat balik deui ka imah kalawan salamet. Sedeng rek nyusul inon mah nu dibejakeun ku Lili keur ka balai desa teh teu tulus sabab kaberat kapegat ku beurit. Datang ka tepas tengah ngabebeutkeun maneh bakat ku lungse-lungsena tas lulumpatan sakitu jauhna. Puguh makmur pamajikanna leuwas gentak muru sarta nanya. Disangka ku makmur mah nu jadi salakina balik kalawan ningali pola kitu teh tas mahala inon minantuna kawasa maehan atawa dipahala atawa manehna rek dipahala ku inon. La ilaha illallah kunaon ari abahna kunaon cek makmur sedeng Mang Atma nu ditanya can bisa nemalan ambekan ngahega kesa ngoprot masihan sakujur awak sirilik makmur ka jero teu lila geus norojo deui bari mawa cai enteh dina bekong. Ya abahna nginum heula ye. Makmur ngasongkeun bekong kalawan teu hararese. Mang Atma harita nginum kana bekong
menibangun anu ausna keracek bekong dituna sedang amakana mangahega kene ngante samodel tadi anyaran datang menireng hapranyu teu sirikna panon ge burial buncelik matak pika hariwang cing caritakeun aya naon ieu aya naon abahna nata riributan jeung si Inon makmur nanya deui timuruna mah kasalakina kaayaan kitu teh riributan jeung minantuna aduh nya asa kakara aing mah esa sakitu eta bedoga sing aing sekeutna meunang ngasah teu oleh teu beunang da cacakan bedog disubat-sabatkeun ka sisi kagigir meuni teu katoel-toel acan si badul cek atma kara-kara nyarita atuh puguh makmur pamajikanana beuki reuwas beuki yakin kana timurus salakina riributan jeung minantuna nah atuh ari abah sok tara beunang dicarek pisan kudu jadi pamajikan teh nya teu beunang diomongan kudu jadi kolot keukeuh peuteukeuh negdreg nganteur wae hawa nafsu ngumar amarah samalukna kumaha jelema nu sok nganteur nafsu teh eta kumaha na si Inon dipahala ku abahna makmur ngeleleper bari beungeut semu pias lah saha nu dipahala ku dewek atma teu waleh sesentak sakitu tas mangih kareuwas heueuh si Inon kumaha si dieu keur mantog ka balai desa jeung si Sarti dewek ke kabejaan ku si Lili tatanggana si Inon manehna keur ngaricukut ari geus saha atuh rek dikade ku abahna teh geuning bieu nyebutkeun teu katoel-toel acan ku bedog makmur neuteup bari beuki seukeut bengok beurit makmur ngahuleng Mang Jandai beurit di mana eta kieu asalna mah sanggeus dewek menang beja ti si Lili heueuh perkara babengok si Inon jeung si Sarti keur ka balai desa nya ku dewek sangka antrek disusul ka balai desa di setengahing jalan palebah jalan ronaan dewek ngeuleuh beurit bodas mun sagede bitis disangka mah marmot teh boro rek ditewak nari teges-teges beurit bodas geus teges sangka dewek eta beurit bodas teh rajana beurit teu loba nu dipikir deui ngan kaplek ku kadek dikadek disangka mah beunangna atuh luncat tuluy neuteub ka dewek tidinya dewek nafsu asa diheurian ku sato habak-habak dikadek-kadek tapi waleh teu beunang kalah tuluy norolong kalebak aku dewek diudag maksud rek dipaehan atuh ai breng teh di jero rungkun keluar beurit biasa mending ngasrek ngaguru aya ratusna keur kitu anu luncat kana sirah jeung kana puruk dewek nya harita anu katewak terus dibebeutkeun kana batu nepi ka pae anu ditincak ku dewek malecrel ku lantaran dewek gila neuleuh beurit sakitu ngasrekna akhirna dewek lumpat sigana lamun teu kabur lumpat mah kana pasti dewek dironom ku beurit babangok beurit teh atma nyarita harita kata karatatag tuluy ngorejat nangtung diuk sila tutug dina babalean bedogna dituna jeung sarangkana digigir tak ge ieu hari diomongan ku pamajikan teh jeung ku kolot kudu digugu ya mah kumaha dicare ku kolot sorangan ulah ngaganggu beurit sok sumawana maehan atawa didenge-denge acan ye heueuh tara didenge-denge acan caritaan teh rajeun emalan cukup ku uah wae kuring mah boro-boro kaluas maehan neuleuna ge gila lain kunaon dicare ku ulah maehan beurit teh kahiji bising dosa kaduana ye bisi lain sabeurit-beuritna kumaha lamun seug leuwih ngaruksak leuheung ukur ngaruksak kana pakaya toang teu pepelaka naraja ngaruksak ka jelema alah we leuheungna bari noge sarua we ngaruksak kana pakaya sarua rugina ka jelema komo matak perlu dibasmi sato kitu mah lain antepeun lain sabareun bari nage dia bege lamun beurit bodas beunang mah tuluy dipanggang ku congo bedog hanya kal kaburu asup ka jero rungkun lamunnya beurit siluman tawa dedemit moal nya make lumpat nah kitu yakin eta beurit biasa pokokna mah dewek mah yakin eta beurit biasa dibabad ku dewek teh mamang atma tuluy ngoloyong ka jero makmur mah teu kungsi nemalan deui sieun jadi kapapanjangan sokomo nu jadi salakina tas mangih kageul ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso
Mitra kaum dangu sorena Kirawan Ciasar Atma ngumpulkeun tatangana aya kana welasna urang tayalian diajakan molo beurit sabab harita keur meujeuhna gede pare atuh sabagian loba ngagarugu kana omongan Atma majarkeun teh ieu mah lain beurit siluman atawa lain dedemit yakin beurit biasa ku dasar percaya teh kana omongan Atma 13 urang tatanggana arini aya nu mawa paneungeul aya nu mawa bedog malah aya nu mawa karung sagala cenah mah keur wadah beurit malah Atma harita make jeung mawa anjing sagala pikeun ngabantu moro beurit datang ka hiji tempat der harita tatanggana Atma ngasrak ka ngarungkun-rungkun nu barala di cacaran aya liang dirorojok anjing rageg tingna sarebet ka ditu ka dieu ngudag-ngudag beurit kabeneran harita berita loba anu kaluar tina liang-liang jeung tina rungkun atuh tatangga Atma meuni pahibut samalah aya nu saleuseurian sagala meuni bukbak ngagarbugan beurit anjing rageg maroro ka kitu deui Mang Atma ngadekan beurit anu beunang hirup-hirup diasupkeun kana karung urut orea bangke beurit pabalatak nu pejet huluna nu sapat dikade ku Atma atuh Mang Atma ngarasa suka make jeung seuri babara katakan bari ngiwir-ngiwir beurit nu ditiru ku cungo bedog euy tingali euy ye nu ditiru ku cungo bedog dewek ye meuni badag euy mun di sate moal teu giringi temen buset nyan meuni badag kitu amuing eta buntutna meuni sajeungkal wah nyan pinter si Abah bisa ngadekna ye ka mana deui ngasrak teh bah cek tatangga Atma katelah Osmon bari asa suka Omon baramisa Osmon walah geus aya bae urang baralik bisi kaburu magrib keun isuk pagi teh urang asrak deui ari ieu dina karung rek dikumaha bah bawa we keur bukti ka batur geus kanyahoan mu ku sarere urang banjur ku minyak tanah geus menang banjur ku minyak tanah duruk jeung karut-karutna yo urang baralik Atma ngaleos balik deui ngacungat bari ngacung-ngacungkeun beurit nu ditiru ku congo bedog datang kaburuan kabeh tatangga anu teu milu nomoro di bejaan yen Atma meunang beurit aya puluhna tatangga awewe lalaki nyampeurkeun kalawan nempok kana jero karung nya beurit meuni ricit di sarada batur-batur percaya ka kuring teh di mana aya beurit siluman beunang dikadek beunang diteungge sabagian aya nu beunang hirup-hirup lamun nya mah beurit siluman moal nya beunang sok Osmon banjur ka dieu tah ku minyak tanah keun dewek ngadurukna mah pokna harita Osmon teu hararese manjur kadut nu dieusi ku beurit curulung atuh minyak tanah setengah botol dikuturkeun kana karung nu dieusi ku beurit harita ku Atma disunut karungna di sisi kebon keretak kurung atuh beurit di jero karung disadari cit pating gulubu kawasna moal teu ting alaprek temenan sateu panasna diduruk nyaan diteang kana kitu nama Atma kacida luasna kacida telengesna ngaduruk beurit aya kana 30 sikina tapi kakabeh geheng eueuh nu hirup-hirup acan geus paraeh mah terus dipikeun kasolokan disodok ku singku sedeng maestah pamajikan Atma makmur pamajikan Atma bati HTW harita teh nyarek teu wani da geus nyaho adat-adatan nu jadi salaki sok harung gampung omongan Alhamdulillah nembe kapidangkeun dongeng Sunda Timang Jaya dina cariyos Beurit Bodas bagian ke-7. Mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo urang sadayana. Sanak anu saena tinggalkeun anu awona. Oge ngahaturkeun nuhun kanu parantos subscribe kanu teu acan diantos pisan. Hatur nuhun, wassalam, sampurasun dulur.